Ah, geus menang hasil ayeuna mah. Boga tales hiji jeung di Lompong. Ieu ari remangsa Nomi Ali teh si Akang can menang pagawean Nyai. Apluk-aplukan we ngalah neangan dengan sangu. Ngalah tales Nyai jeung di sepan. Tuluy diinumna jeung cai kopi. Mantap. Kemana si Akangnya? Teka tingali si tadi eueuh. Padahal Nyai geus janjian tadi jeung si Akang nungguan di dieu. Apa jadi teh gitu? Akang arek dibuat. Tapi dibuatnya di mana nya? Teka tingali. Ah, baiklah kayak nyusul si Akang mah. Penting Nyai hasil arek di Lompong. Hore! Ari Sugante si Akang teh nyusul Nyai ka sawah teh. Nyai ngebelaan nungguan di sawah teh ngajentul. Ah, ari kitu tadi Nyai ka mana ka sawah? Nah, geuningan teu bebeja teh lu badungang dongeng ka kuring ieu. Ka sawah Kang Nyai teh belaan ngala keong, ngala gendot, ngala tales. Bari da di Cirasaha tuh kudu gituanan. Pan dengan sangu Kang di imah Kang. Heuh jeung uyah we di imah mah teu kudu bangga sakal kudu ka sawah, kudu ka ditu, kudu ka dieu. Yeuh dengekeun kudu narimakeun hirup jadi jalmi alit mah dengekeun sakieu buktina jeung naon we nu pentingna mah eusian beuteung. Akang memusingkeun Nyai teh aduh belaan tong spesial kieu di mana teh di warung batu. Hayu baru balik. Ih, jajan we ngaduluk ngopi we ngaduluk Akang mah belaan Nyai.